Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun para mancomania, salam dunya dimana wae ayananya. Tepang dan udah sareng aki di acara anu maneuh nyaeta dongeng Sunda di kanal YouTube Mancomania. Tempat ngadarapongna para mancowar salam dunya anu mika memet kana dongeng Sunda. Daramang sadayana alhamdulillah upami daramang manya mugi-mugi we sadayana nuju sarehatnya tetap dipaparinan kasehatan lahirna sinareng batina dilancarkan rezekina dijembarkeun manahna dikanalkeun imana sarta ditebihkeun tina balaina amin ya robbal alamin. Wilujeng dongkap sasi Ramadan hakinyunkeun dihapunten samudayaning kalepatan bilih salami ieu aya cariosan nu kirang mernah nya anu ngaraheutan nya oge teu sapagodos sareng kahoyong atanapi manah pamiarsa sadayana. Hapunten anu diteda. Pamiarsa sadayana urang medar hiji lalakon. Nyaeta ieu teh dongengna judulna Jawara Gunung Salak. Dongeng rekaan aki nyalira didongengkeun oge ku aki mugi-mugi we katampi kalayan kabingahan. Oge tiasa janten panglipur kalbu pangmeberah kana manah pangrepeh kana hate. Kanggian nembean mancon nembean pisan ngadengukeun mangga ulah asa sakantuni subscribe wae nya ditoel palebah tombol loncengna supados aya notifikasi upami aki naraskeun hanca dongeng. Supados teu nyang kolong teuing kana waktos mangga urang amparkeun di sama kabujutanana sor aya bajigurna sareng aya rarawuana. Mangga kaparayun sadayana Jawara Gunung Salak bagian anu munggaran prung Lembur Cigombong anu biasana rame ku kasibukan wargana harita mah katingali sepi jempling. Padagang geus narutup warungna ti beurang keneh. Aya sababaraha urang padagang anu masih muka daganganana tapi teu lilage meresan daganganana pikeun mulang. Jalan-jalan ka Tempolenglang jeung sepi. Dina ayana ge anu ngaliwat hiji dua ukur katempo keupatna gancang jeung rusuh. Kawas anu keur diudag setan. Wanci sariak layung warga lembur geus narutup panto jeung jandela imahna. Sarta nitah ka anak pamajikanana sangkan arasup ka jero imah. Kayaan lembur Cigombong jadi sepi sarta geuman kawas di kuburan padahal mah wanci teh canincak kapeuting. Kayaan anu sepi jempling teh ngadadak rubah ku sora ramena rombongan kuda. Sorana mawa aweuhan ka sakuliah lembur. Warga lembur nu geus aya di jero imah beuki ngadegdeg sieun sawaktu eta rombongan teh ngaliwat ka hareupeun imahna. Napas ge tepi ka ditahan sangkan teu kadenge ku eta rombongan kuda. Eta rombongan teh kabehna kurang leuwih aya 21 urang. Rata-rata mah beungeutna baros songot beuri amprotan sarta baru ringas garalak dipimpin ku 3 urang jalma anu make jubah hideung coklat jeung biru. Nu make jubah hideung teh ngaranna Mandra, umurna 40 tahunan, paroman beungeutna kasar jeung galak. Godeg kandel mapaesan pipina, sorot panona moncorong seukeut nandakeun dirina mibanda tanaga jero anu luhur.
Dunya pasilatan mere jujuluk kaeta jalma nyaeta iblis leungeun maut. Nu jubah coklat ngaranna Badra, umurna karak 35 tahun. Pangawakana cangkung badag simbar dada, urat ranteng mapaes sepir leungeunna anu badag beberhilan. Awakna lir batu karang anu tangguh, panonna liar sarta nyorotkeun ka telengesan. Di kalangan dunya pasilatan Badra boga jujuluk si iblis pecut geni. Anu jubah biru mah saurang jajakang ora ngaranna Sudra. Beungeutna kulimis bersih sarta kasep ngan bae aya codet manjang dina pipi belah kencana. Beungeut anu kasep jadi katempo pikasieun kulantaran eta codet. Awakna jangkung rada begang, gelarna di dunia pasilatan teh iblis bedog hiber. Geus 7 tahun leuwih maranehna ngagegerkeun dunia pasilatan, kalakuanana kajam sarta telangas naker. Teu kurang-kurang korban anu ditandasa ku maranehna ukur kulantaran hal-hal anu sapele pisan. Kusabab maranehna cicingna di Gunung Kancana nya jalma-jalma teh nyerebutna teh tilu iblis Gunung Kancana. Rombongan kuda eureun di hareupeun hiji imah anu panggedena di antara imah-imah anu sejena. Saurang lalaki kolot umur 60 tahunan kaluar pikeun ngabageakeun anu datang. Dina paromana kagambar jelas rasa kasalempang jeung hariwang. Agen-agen sadaya aya kaperyogian naon? Bilih aya anu peryogi dibantos. Cek si lalaki kolot rengku hormat bari jeung somea. Ajeun kepala desa di dieu? Tanya si jubah hideung panonna molotot ka si lalaki kolot. Raras gan abdi pun jamhuri. Kaleresan di percantan mimpin ieu desa. Walon si lalaki ngakukeun ngaran Ki Jamhuri. Dengekeun ku anjeun Ki Jamhuri. Kaula rek tumanya saeutik ka anjeun. Jawab sing bener. Ulah ngabohong. Sekali-kali anjeun ngabohong, kaula bakal ngamusnaheun ieu lembur. Ceuk si jubah hideung anu ngaranna Mandra alias iblis leungeun maut. Di mana tempat cicingna jalma anu ngaranna Sukria? Sukria? Ki Jamhuri nyebut ngaran anu disebutkeun ku Mandra bari ngahulang. Abdi teh teu kenal ka eta nami teh gan, walon Ki Jamhuri. Manya sia teu kenal. Si Sukria teh urut pagawe karaton Pajajaran. Urut juru masak kepala pawon kerajaan. Jawab sing bener. Sentak iblis leungeun maut, panonna muncrang ka Ki Jamhuri. Tapi leres gan, teu aya jalmi anu namina Sukria di lembur atanapi di desa ieu mah. Geus nyangka kaula ge lamun anjeun teh bakal ngajawab sakawas kitu. Mandra ngalieu ka tukang mere isyarah ku leungeunna ka salah saurang anak buahna. Salah seorang anak buah Mandra anu sirahna dugul ngagajlang dina tonggong kudana. Saterusna ngablesat ka arah Ki Jamhuri bari ngirimkeun hiji tenggeulan tarik. Tapi karake satengah jalan ngadadak di jero imah Ki Jamhuri ting kolebat. Kala luar opat urang lalaki anu langsung maledogeun opat tumbak sakaligus ka arah sisirah dugul. Sanajan ngagebeg-reuwas sabab gerakanna dipapag ku opat tumbak sakaligus, si dugul butak anu mibanda ilmu silat lumayan luhur, manehna gancang ngarubah gerakanana. Awakna
blesat ka luhur, satuluyna salto sabrak kali. Tuluy cele bae turun nincak lemah kedua sukuna. Opat tumbak anu tadi ngarah kana dirina sakabehna ge labas ka tukang. Dua nancep gana tanggal cau nu aya di sisi jalan. Anu dua deui mah nancepna dina panto hiji imah. Opat urang lalaki anu taya lian pangawal kepala desa langsung narangtung di kencak katuhuna Ki Jamhuri anu geus mesat pedaugna. Ningali kitu, 8 urang tina rombongan anu dipimpin ku Mandra ting gererajleng tina tonggong kudana. Anu saterusna manarajang ka para pangawal Ki Jamhuri. 4 urang pangawal Ki Jamhuri teu cicingeun, saopat nage maju bareng mapag kana serangan musuh. Sedangkan Ki Jamhuri sorangan geus ngagerakeun bedogna pikeun narajang sirahna Sidugul. Atuh derbae. Tarung teh maniragot antara kepala desa Cigombong anu dibantu ku 4 urang pangawalna ngalawan 8 urang anak buahna iblis Gunung Kancana. Kadua belah pihak sarua hayang gancang-gancang ngarubuhkeun lawan-lawana. Kabehanana ngaluarkeun sakabeh pangabisana tapi tepi kawelasan jurus anu tarung teh masih saimbang. Ki Jamhuri narajang musuhna ku bedaugna seseukeut bedaug buburi nyayan semu koneng katojo ku cahaya layung. Sewuk bedaug Ki Jamhuri ngababad di belah kenca rek megatkeun cangkeng sisirah dugul, tapi Ki Jamhuri poe harita menang lawan lain jalma sambarangan. Tapi salah seorang tokoh silat golongan hideung anu ngagabung ka rombonganna tilu iblis Gunung Kancana, lalaki nu sirahna botak teh katelahna si Cakar Heulang, jalma jahat anu geus kawentar telengas pisan. Si Cakar Heulang gancang ngagajleng ka luhur, hiuk plos sabatan bedaug Ki Jamhuri poos ukur ngahanca angin. Sabot lawan aka bawang oleweng ku tanaga sabetan bedaugna anu poos, si Cakar Heulang gancang ngahembatkeun suku katuhuna ngarah kana sirahna Ki Jamhuri. Horokaya Ki Jamhuri ge lain kepala desa anu kosong, manehna cukup mibana ilmu silat anu bisa diandalkeun. Ki Jamhuri gancang ngalelepkeun sirahna pikeun nyingkahan tajongan nu jadi musuh. Bareng jeung eta Ki Jamhuri rikat nyodokeun peureup kencana ke arah ke kamplong si Cakar Heulang. Cakar Heulang anu teu bisa nyingkahan panarajang musuh ku sabab awakna keur ngalayang turun ka handap. Gancang nakis serangan Ki Jamhuri ngagunakeun pigeulang leungeun katuhuna. Hiuk des! Ki Jamhuri mundur 2 lengkah ka tukang. Sabab leungeunna karasa sing sireumeun bari jeung panas. Tapi si Cakar Heulang teu ngantep kitu bae. Ningali musuhna mundur manehna ngablesat maju bari ngawangun jurus tenggelan heulang ruyuk andalanana. Beureup katuhuna ngablesu rek ninggang puguh ceulina Ki Jamhuri. Ki Jamhuri gancang ngagiwar ka belah katuhu. Tapi na gerakanna rada elat, beureup musuh jadi ngahanca kana walikat kencana Ki Jamhuri. Hiuk keduk. Ki Jamhuri ngagero, walikat sarta leungeun kencana karasa lumpuh. Hese pikeun digerakkeun. Sedengkeun 4 pangawal Ki Jamhuri beuki lila teh beuki katempo ka dese. Salian jumlah musuh anu leuwih rea, pangabisa anak buahna Mandra teh memang aya di saluhureun 4 urang pangawalna Ki Jamhuri. Hiuk bret, ayo! Salah saurang pangawal Ki Jamhuri ngagoak tarik. Beteungna soeh pejitna budal badil kababat ku pedang salah seorang anak buahna iblis leungeun maut. Awakna ngacungkel mandi getih kekejetan sakedeung saterusna ngalepaskeun nyawana. Kutiwasna salah seorang pangawal Ki Jamhuri. Pangawal Ki Jamhuri karinya satiluan. Tangtuna mah tambah ripuh sabab nu dilawan tambah lobaan 3 ngalawan 8 urang. Ki Jamhuri anu geus tatu tarung kawas maung bayangan, bedogna muter suat siat ngababad ke arah lawana.
bari sodana ngahiung bangbaraan kawas engang ribuan anu keur ngamuk. Tapi si Cakar heulang nu jadi musuh nami bana gerakan anu gesit. Si Cakar heulang cungcat cingcat sarta ujlang ajleng ingkahan amukana Ki Jamhuri. Beuki lila gerakan Ki Jamhuri beuki katempo lamat jeung gejed. Maklum bae sabab Ki Jamhuri teh geus umuran, tanagana teu sabedas musuh na anu umurna aya di sahandapeun dirina. Ningali musuh geus mimiti leuseuh, si Cakar heulang gancang ngawangun jurus pangrecah karang. Bari ngagero tarik si Cakar heulang ngagejong sahibas dada. Bari Cakar leungeun katuhuna dibabadkeun ka arah dadana Ki Jamhuri. Ki Jamhuri mapag serangan musuh ku babadan bedogna anu ngarah kana leungeun si Cakar heulang. Tapi si Cakar heulang miheulan ngulawitkeun cakarna antarina rek ngababad dada, jadi ngulawit ke arah pigelang leungeun katuhu Ki Jamhuri anu keur nyekel bedog. Hiuk wut sewuk bret. Aduh! Ki Jamhuri ngaguak deui bae. Peluk bedogna murag kana taneuh leupas tina panyekelna. Getih ngaburial dina tatu manjang dina leungeunna. Tapak kukuna si Cakar heulang. Hiuk wut jebrot. Dada Ki Jamhuri dijejek satakerna ku si Cakar heulang. Curalit blak. Kepala desa Cigombong teh rubuh nang karak pengkang. Tilu urang pangawal Ki Jamhuri oge nuntutan hiji-hiji rubuh bari jeung mani getih. Abah. Dua urang awewe lumpat kaluar ti jero imah muruk ka Ki Jamhuri anu keur ngajoprak. Awewe nu kolot pamajikan Ki Jamhuri langsung ngagulang gaper salakina bari ngagukuk ceurik. Anjeun teh mani tararega geus nganiaya salaki kuring. Botak jahat maneh teh botak. Cek pamajikan Ki Jamhuri nyarekan ka si Cakar heulang bari tutunjuk. Sedengkeun awewe anu ngora nu taya lian anakna Ki Jamhuri ukur ngading diut we ceurik bari emok teu jauh ti bapana. Jerut Mandra turun tina tonggong kudana tuluy nyampeurkeun ka pamajikan Ki Jamhuri anu keur ngagulang gaper salakina. Nini peot tingali salaki maneh masih hirup. Lamun hayang salaki maneh salamet bejakeun. Di mana cicingna jalma nu ngaranna Sukria? Ulah jawab ambo. Cuma maranehna bakal tetep nandasa ka urang. Cek Ki Jamhuri nyaritana bari nahan ka nyeri dina dadana. Pamajikan Ki Jamhuri ngahulang batina jadi perang sabil rek ngabejahkeun atawa moal. Si jubah hideung gap nyakal kana awakna Ki Jamhuri. Awak Ki Jamhuri diangkat ka luhur. Jawab nu bener sia. Adawa salaki maneh ku kaula bakal dibantingkeun. Cek Mandra bari molotot ka pamajikan Ki Jamhuri. Ulah dibandingkeun nya kuring rek nyarita. Sok geda bejahkeun di mana si Sukria cicingna. Sukria baheula mah cicing di dieu, tapi sanggeus eureun jadi kepala dapur karaton. Sukria teh pindah ka Parung Panjang, muka warung sangu jeung jajanan di pasar Parung Panjang. Parung Panjang teh tepati jauh di dayeuh Pakuan Bogor, pusat kerajaan Pajajaran. Kayaan di pasar Parung Panjang nincak wanci tunggang gunung geus teu pati rame. Loba padagang geus nutup warungna sabab anu datang ka pasar geus kawilang corencang pisan. Tapi kayaan di hiji warung sangu anu kawilang gede masih rame ku jalma anu ngadon dalahar. Semawona anu jarajan atawangan saukur ngopi bari ngareureuhkeun kacape.
Nu datang jeung nu arindit meh saimbang jadi kursi anu aya di jero warung sangu teh teu weleh kaeusi bae. Eta warung teh bogana Sukria, saurang ahli masak anu pernah jadi kapala pawon karaton kerajaan Pajajaran. Kaluarna Sukria ti pawon karaton lain pedah teu betah, tapi ku sering dipitnah sarta remen dijailan ku salah saurang juru masak karaton anu sirik ka dirina. Sanajan Sukria geus ngeleh, tetep bae anu ngaranna jalma sirik mah sok neteuli. Sukria dihadang di jalan ku eta juru masak anu dibaturan ku baturna. Der bae Sukria teh tarung di hurup kuduaan, tapi ku sabab Sukria mibana ilmu silat nu lumayan, dua musuhna teh bisa dirubuhkeun, malah masih juru masak teh tiwas, sedengkeun baturna mah mabur. Sukria anu geus teu betah cicing di karaton, tetap mutuskeun pikeun kaluar digawe, sarta saterusna mah pindah padumukan ka Parung Panjang bari muka usaha warung sangu. Ngandalkeun keahlian ngaracik masakan jeung popolah sarta ngaracik bumbu. Dina waktu anu sakedeung ge usaha warung sanguna Sukria teh maju pisan, malah maka koncara tepi ka jauhna. Loba pajabat karaton sarta pajabat-pajabat daerah anu ngahaja datangan saukur pikeun dahar di warung sanguna Sukria. Emang meja 5 pesen pais impun bumbu tokecang, bakakak meri ngadengkak sambal geni tingkat dewa, lalabna mah cenah peuteuy jeung surawung. Teras meja 2 hoyong balakatineung jeung empal hulu domba, sanguna sangu liwet ka jajaden. Meja salapana nambah cenah bajiguna 3 gelas deui, bari lalawuhna caneprot sapiring, rarabuan sapiring jeung goreng peuyeum cineur sapiring. Cek saurang jajaka anu jadi kapala palayan di eta warung ngaranna teh Sadun alona Sukria. Nyadun keun ke disiapkeun, ayeuna mah coba tingali ka pawon, pangmalikeun belum pada cingeung bisi tutung teuing, cek Sukria. Sukria gancang kuprak-keprak nyiapkeun pesanan palanggana dibantuan ku para pagawena. Warung sangu Sukria teh gede sarta bisa nampung tatamu tepi ka 50 urangna sakaligus. Pagawena aya kana 15-an, 10 palayan, 2 urang juru masak sarta 2 urang juru racik anu saurang mah tukang popolah bangsa daging jeung sayuran. Sukria teh boga pamajikan ngaranna Nyinengsi sarta boga anak hiji ngaranna Wiratama. Harita Nengsi mah keur ka pasar balanja bumbu anu kabeneran kabeakan. Amang anu abdi meja hiji sabarahaeun, cek saurang jajah kang ora anu kakarak beres dahar. Papakeana katempo ginding, kawas-kawas anak menak atawa anakna sodagar beunghar. Tuangna sareng naon bae tadi aden teh? Sate mencek mang, sop lauk hiu sareng kerupuk kulit bantengna, terus bandrek 5. Sadayana 5 talen aden, song si jajaka ginding tengah songkeun duit emas sabenggol. Aduh den, ageung teuing atuh hartosna ieu teh. Akeun we mang, ulah dipulangan deui, sabab puring sugema pisan dahar di dieu teh, rasana ngeunah pisan mang duh. Nikmat lah, cek si jajaka beri ngacongkeun 2 jempolna. Nuhun atuh den ya, sanes waktos mampir deui den. Pasti mah ngari ka dieu deui mah, malah minggu hareup mah kuring derek mawa kulawarga kuring ka dieu supaya ngarasaan pasakan Mang Sukria anu cipruy pokona mah. Ngeunah pisan heded cenah kitu, cek si jajaka bari ngacongkeun deui 2 jempol leungeunna. Sukria rengku hormat, si jajaka ngaleos bari seuri. Duit emas teh disakuan ku Sukria, duit emas teh cukup pikeun modal manehna balanja 2 poeun.
Lain sekali dua kali Sukria sok dibayar leuwih samodel kitu. Tapi nak geus teu kae etang. Sabab setiap aya menak pajabat atawa sodagar beunghar anu jajan di warungna sarta ngarasa sugema, maranehna sok tara pelit mayar ku duit leuwih. Oh iya geus, aya dua urang nu mere duit emas susuganan we maranehna sugemaeun sarta bakal baralik deui ka dieu. Gerentes hate Sukria beri terus popolah nyiapkeun pesenan tatamuna anu can kaladangan. Dina kayan kitu ngadadak di hareup warung rame ku sora kuda anu daratang sareting hariem maniloba. Sukria curinghak beri terus malik ka arah panto. Torojol sadu norojol ti pawon. Aya naon mang mani rame ning? Teuing dun, aya tamu lobaan narek kuda sigana. Keur kitu ti luar aya anu ngagorowok. Sukria, gancang keluar sia, lamun teu warung anjeun bakal diredakeun jeung tado. Waduh, gromolan jalma jahat. Sigana mah mang, kayak urang tingali ku uing mang. Cek sadun berigap manehna ngacewang bedog peranti motongan tulang. Dina kayan kitu corelat kalayang cle aya saurang awewe tengah tuh anu datang kapalataran warung sanguna Sukria. Di samping jangkung di kabaya beureum, leungeun kencana ngelek boboko sedengkeun leungeun katuhuna nyeklan nyiru anu disuhun dina leuhur sirahna. Eleh mani rame kieu ieu teh. Dasar warung Mang Sukria mah rame wae kakoncara ka Bandung ka mana ka Tasik ka mana ge. Pokona mah kawentar ka jana pria kaceluk kawun awun. Tapi tetep anu nomor hiji kaceluk kawun awun mah kawentar ka jana pria nya eta awug Bisarwiti. Anu amis raos kareueut matak dedeyeun. Mangga ieu aden-aden nu garagah nu karasep ieu jarajan heula awugnya. Sok jarajan heula da entos ieu teh dongengna dugi ka dieu heula. Pohara pamirsa. Kuno rojolna Bisarwiti urang cekapkeun heula dongengna dugi ka dieu. Lalakon Jawara Gunung Salak bagian anu munggaran cagurang teuneun heula di handeuleum sieum geusan sampeureun. Urang tunda heula di hanjuang siang geusan alaeun urang sampeur deui di bagian anu salajengna. Hatur nuhun pamirsa sadayana anu parantos satya manco satya ngabandungan oge ngarojong kana dongeng-dongeng Aki. Mugi-mugi wae sadayana dikiatkeun iman sareng rohani jasmanina nya dina anggoning ngalaksanakeun ibadah saum sasi ayeuna nya taun ayeuna. Wilujeng saur kanggo ke Janari nya urang mitembayan ngalaksanakeun ibadah saum enjing. Hatur nuhun ka sadayana pamirsa sadayana anu parantos satya manco satya ngadangukeun satya ngarojong kana dongeng Aki. Aki namit mungkur heula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permios cag hanca.